Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana patepang di sareng abdi dina Norvita Nugrah. Simkuring Dini Apriliani Hidayat di dieu acara Madep TV. Seselana anjeun tos terang istilah wisata kuliner. Nyaeta wisata kuliner teh dahareun khas daerah anu bisa di luar negeri atau di luar kota anu bisa disebut wisata kuliner. di dieu bade ngabahas kuliner nu keur viral di masyarakat nyaeta mambo kuliner anu aya di Tasikmalaya. Di ngaranana pasar mambo kuliner atawa aya anu nyebut mambo kuliner night anu pareunahna sepanjang jalan Mayer Utaria. Ieu pasar kuliner mambo beroperasi unggal poe Sabtu ti jam 4 sore nepi ka jam 10 peuting. Pasar mambo ieu aya ratusan panyewa kuliner mimitian ti spesialisasi daerah sareng tuangan asing. Unggal-unggal operasi kuliner mambo ieu sok didatangan ku rea anu datang ka sagala umur. Ti mimiti barudak, rumaja, dewasa, komo sepuh. Sok nyeepkeun waktos pikeun datang ka pasar mambo ieu. Pasar kuliner mambo ieu parantos lami tapi ditutup ku sabab pandemi Covid-19. Saat tos pandemi, pasar kuliner mambo dibuka deui. Acara pasar kuliner mambo ieu ngan dibuka saminggu sakali. Nyaeta poe Sabtu atawa Minggu peuting. Lian tinggi calan eta oge minangka sarana pikeun ngadidik semah ngeunaan rupa-rupa jajanan di Tasikmalaya. Misalna, ngajual rupa-rupa kue baseuh, rupa-rupa kadaharan anu dijieun tina aci, rupa-rupa olahan sangulada digabungkeun jeung tutug oncom, seblak, olahan tutut, jeung masakan Sunda lianna. Kusabab eta oge ngaluyukeun kana parobahan zaman sareng ningali sabaraha minat para nonoman dina dunia kuliner. Mambo kuliner oge nyayogikeun spesialisasi luas sapatos taboki, sushi, dimsum sareng seueur deui. Iya gehu. Kumaha enak? Iya es teh. Iya es teh. Kak sambal. Teh lauk-lauk. Laukan. Oh laukan makan. Rasana teh enak banget. Oh makan sangu. Oh mana sangu. Abis itu juga mambu ngepang, jadi aya dua ya rasa blueberry sama coklat. Juga ada yang mambu rasa blueberry. Langsung enak. Ayeuna hayu urang ngalihkeun kana warta sejen nyaeta awewe nu kahipnotis ku dua jelema maling motor eta awewe. Dan korban hipnotis, ieu awewe kalengitan motor. Budak awewe di Jalan Menteng 12, Desa Menteng, Kota Palangkaraya. Jadi korban hipnotis maling motor. Palaku anu boga ciri dua jalma dangdanan curiga, waktu harita dihalang-halang ku saurang turun tina motor. Mutkeun CCTV palaku ngetok tak-tak korban sababaraha kali pikeun ngahipnotis anjeunna. Pelaku sejena langsung ngarebut motor korban. Nalika korban teu sadar pelaku kabur nyandak motor. Kelaunan sadar deui sareng sadar yen motorna dipaling. Korban ngajerit minta tulung, saurang warga datang nulungan. Tapi motorna dipaling ku palaku. Pamirsa, sakitu wae warta anu tiasa ku urang duaan didugikeun wilujeng patepang deui di acara Madep TV kapayuna. Simkuring dina dini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.